Ieu teh Denny Mulyadi. Aya nyaho. Jeh, heueuh ieu teh KDM 2. Ngan itu mah Dedi, ieu mah Den. Bedana teh D jeung N. Jong beda milik. Itu jadi raja gubernur wing mah kieu we seniman. Tukang ngomong. Nya. Cenah. Denny. Muhun, aya naon mah ka dieu Kasep. Allahu Akbar sok sia. Sok sia aing mah hayang nyaho ka budak. Emang ka budak lamun hideung, hideung henteu. Aya nu kitu. Kabeh oge ieu budak mah rek hideung, rek penek, rek busekel, rek naon anger. Kasep atawa geul. Kalau cik mah lihat dari panggung ayo cing gerak bobo ada itu tuh budak tak kieu nya wayahna ke sakedap tenang ngobradinya kehalangan sound system. Sok nu itu tak eta punten itu di pangkar aya nu teu katingali punten sok enggak sok eta nama wios tong dijagaan karunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam jeung daun saga keula sakedap nu ngajawab salam mugi asing asup surga ayeuna keneh meser salam ka Sumedang nu ngajawab salam mugi asing kabayar hutang loba pisan pantesan ngaharuleng tadi teh beuneur jeung pabelit jeung hutang meser salam jeung katuncar nu ngajawab salam mugi asing geura beunghar meh kabayar nu ngajawab teh eta keneh heurinya. Pokona nu hadir di ieu patempatan saha bae sing sehat, bagja, waluya, barokah yuswa. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing digampilkeun milik rezekina, sing digampilkeun sagala urusanana. Oke sing digampilkeun maraotna. Amin ya Allah ya Rabbah. Urang teh kudu gampil. Da hese mah berarti nyeri. Ngan aya syaratna meureunan. Ari hayang gampil barijeung nya minimal teu nyeri teuing. Urang teh mautna kudu dina kaayaan husnul amin ya Allah ya Rabbah. Urang teraskeun Auzubillah bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin warfa'na minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para wargi sadaya anu aya di dusun Godobaya, Desa Bunar, Kecamatan Ranca, Kalong, Sumedang, khusus bilhusus di Bumina Bapak Ecek sareng istri-istrina hebat Hampurannya dah geus kumaha bae ibu hiji ibu dua ibu tilu hiji dua tilu hapunten hampura bisi poe ieu si Ohang saacana ngador teh ngadongeng bari ngabodor itu ngada nih lain guna naon wing mah tukang dongeng lain kiai lain ajengan lain teh santri acan si Ohang bener si Ohang mah teh santri ngan pernah jadi santri Kalong jadi santri Kalong nyaeta nu ti magrib nepi ka isya keur leutik keur SD pun biang sok almarhumah pun biang baheula teh sok ngelingan lamun geus rek magrib teh Deni naon seuri percaya ngaran aing Deni itu cenah ieu teh Deni Mulyadi aing nyaho jeh heuh ieu teh KDM 2 ngan itu mah Dedi ieu mah Den bedana teh D jeung N jeung beda milik itu jadi raja gubernur aing mah kieu we seniman tukang ngomong nya cenah Deni muhun aya naon mah ka dieu kasep Allahu Akbar sok sia aing mah hayang nyaho kabudak emang kabudak lamun hideung hideung aya nu kitu kabeh oge ieu budak mah rek hideung rek penek rek busekel rek naon anger kasep atawa geul keleutik mah li dari panggon ayeun cing geura bobo ade itu teh budak taa ngadak-ngadak poho pan budak sorangan kumaha mun cek budakna teh ngomong hei apa budak ieu kebayang budak siapa nan berarti ieu ge kasep cek indungna mah kadia engah gerak kacai tuluy kacai babarasi make pakaian anu rapi balenyeng ka mushola di mushola cetrekeun toa panima son sinem hinem ieu mah toa ting tahun sabaraha udah tahun 80 sekian lah 85an 84 langsung kan cek
lain eta maneh lain. Teh lain eta lain. Maksudnya cek sound. Cek tesnya bisa salah. Tes. Ceknya kosong, cek kosong. Jadi karena cek kosong. Langsung. Eling. Alhamdulillah aya keneh nu apal euy. Ayo bareng. Eling. Muslimin hayu urang berjamaah maghrib berjamaah sholat dapat maghrib hari tamanya kan baik estu kawajiban urang kerdi kanggo pibakelen jaga di akhirat nuhun anak-anakku cek ajengan alus pisan cenah geus ka dieu pas ditinggal ngan eta teh apal nama apalnya ngan sok pohonya mempelajari etanya panjerona teh eling umat naon cenah muslimin jeung eta teh urang sarerea ngajak naon sholat osok langsung da teh heuh nu lalajo sineron eta lajo YouTube anu dikonekkeun kana TV ieu TV santananya langsung ulah laguan cek jangan tanya bagaimana aduh aya anu hafal nih kembali lah bae urang mah nyanyi jangan tanya bagaimana ku tak ingin menerka perasaan yang ku tahu hari ini ku harayang geus karolot aing hampura-buna ya Allah tuh lagu kitu mah ararapal di kieu lamun keuk dina TikTok cerak dina TikTok mah eta di setel punten lain hartina teu meunang nya cik atuh imah gerak lah palebah eta mah ulah bisi dikerem tang kemana lamun aya nu kitu Pak Haji bales neng ulah bawel wae bisi diwawelan cabe jarading nya eta lagu eta mah dibulak-balik we tuluy datang we kana ieu teh kana beranda bismillah langsung dieu deui eta dioperkeun karek bismillah ngunggul ya Allah ya Robbi aing meuni amit datang deui lagu nu alus mah datang deui nu tadi bismillah nauzubillahi min aduh aing mah zaman kieu ieu teh Gusti Agung la ilaha illallah Gusti Agung la ilaha illallah eta ibu-ibu aing teh aing
Amit-amit aing mah. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Hei. Hei. Ulah kalalanjonan teuing. Ayeuna kieu tadi teh pan tadi teh keur nyetel YouTube, TV kieu tuluy kitu nya. Heeh. Cik tuluy kadenge ti mushola atau ti masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leuheung masih kena bisa. Non teh nemal ngengklokan berarti eling ngan ieu nu eta tadi nu lalajo YouTube. Eta volumena ngadanya adanya diletikan di payahan apa di gedean. Sok tong sareuris. Diga lolobana mah digede. Da lebar ku lagu, lebar ku sineron, lebar wah sagarupa. Benar. Hei. Kudu nama ngadenge adan teh langsung dipa atawa diletik, minimal diletikan tuluy kacai. Geus kacai tuluy. Wudu geus wudu kakara. Nya keluar heula ti cai. Mana aturanana salat di cai itu buku gua. Keluar heula ti cai jeung kudu mah menyau. Salat teu nutup aurat sih. Cenah dawahang saong meni sok apa wae urang mah osok sok ngalaksanakeun. Ieu remote mabikeun ka budak. Sakali budak ngomong, "Ma, iklanna lila keneh." 2 rakaat biasa keneh, santai keneh, 3 rakaat, "Ma, iklanna anggeus Allahu Akbar samila." Gajrong kata ngayu mah nyokot remote, remote atuh tekekeun ka budak. Naon ku naon? Sabab nu tadina sinetron geus digantikeun kana Upin Ipin. Salat teh ka kitu. Nauzubillah beng. Atuh da sana hari ibu-ibu mah panana sok kadatangan tamunya. Alasan teh eta. Naon cenah? Ngaranna teh head man. Oh bisi teh apa? Aya nu kitu teh nu bisi hayang jelas eta teh si brewok utah gede. Oh misery. Emang bisa di rebonding nu kitu. Tapi ampun teuing nya punten pisan. Sanajan keur kitu lamun urang hayang ngabogaan anak soleh jeung soleha ulah dibiasakeun nitah ngungkul ka budak. Eke ujangnya buru gerak kacai gerak salat ya geus waktuna manehna cicing dina TV manehna kitu tiktokan bener. Hei minimal pareuman letikan init kacai bae teu wudu oge ibarat cicing heula pan teu meunang. Hei apan keur kotor baseuhan api-api init ka kamar 5 menit teh cicing di kamar supaya budak teh init. Oh nya si ma oge ngalaksanakeun sok kitu lain ditah hungkul para ayeuna budak ayeuna teh ai mamahku naon da mama mah keur gering-gering naon nu sakitu mama manyak kudu kieu mama teh gering ieu pan teu etis. Jadi anger ngadidik tanggung jawab urang supaya budak soleh jeung
salian ting nyakolakeun masantrenkeun teh panan urang mah anger pan di imah teh jadi madrasah. Ibu-ibu teh lares Bu. Hah? Lares teh Bu. Oh iya mah geus nyaho jadi madrasah nyangangang ka bapak teh. Parang teh bukan duit aya teh hareupeun budak teh oh kitu carana. Bapak dari kitu tah. Kade ulah dibiasakeun. Nauzubillahi min. Penting mah cenah ohang lah. Sudah paduli teuing. Yang penting mah naon teh? Salat we lah. Iya, eta ge salat mah empek salat. Da memang nu penting mah urang salat ngan hanjaka. Punten, ieu pangeling-eling yang urang sarerea. Aya hiji hadis nyebatkeun salah satun la turfa'u salatuhum fauqa rusihim sibron. Naon cenah? Bu. Salah satun la turfa'u salatuhum fauqa rusihim sibron. 3 golongan jalma anu moal diangkat amalan salatna ku Allah sanajan sajengkal tina luhureun sirah. Tong boroning diangkat ka langit sajengkal saluhureun sirah oge teu diangkat. Nauzubillahi min. Naon cenah hiji-hijina? Hiji. Rajulun ama kauman wahum lahu karihun. Naon cenah? Lain karihun. Karena karihun mah hakaneun wae. Rajulun ama kauman wahum lahu karihun nyaeta jalma anu ngaimaman hiji kaum sementara kaum ngewa ka eta jalma. Ai imam teh pamingpin. Lir ibarat lamun di dieu mah taruh kepala desa. Kepala desa. Di desanya kades, Pak Kades. Kades di ditu nya kades itu. Ngumumkeun. Enjing dinten Jumaah. Mangga urang sami-sami sasarengan babarasi. Jumsi enjing tabuh 7 babarasi di buruan masing-masing sapaparat jalan isukna teh. Sapaparat jalan tuh. Kesasapun ngoret tuh naon teh mah nu ngecet ngadak-ngadak. Da boga meureun urut. Bejong belang oge keun bae. Kieu keur ngararecet keur nyap sasapu keur ngoret keur naon kurunyung teh geuleuyeung teh eta lurah atawa kades jeung kula wargana kana mobil. Punten nya abdi mah aya peryogi ka Sumedang. Sakira-kirana resep teh kanu kitu. Dina hatena pasti nitah jeung nitah we pamimpin si eta mah bener teh. Dihenteu teh ge eta sanajan eta pamimpin salatna unggal poe osok dilaksanakeun tapi kelakuan siga kitu dipikangewa ku kaumna dipikangewa ku sabab manehna naon sih teu bijaksana ku sabab manehna teu boga kapamimpinan anu bener eta salatna teh anger moal diangkat. Nauzubillahi min. Doakeun nya pamimpin urang mah di dieu ti lurah ti camat lurah RW jeung RT jeung salat pejabana jeung urang-urang sadayana bisa mimpin diri sorangan manfaatkeun batur. Leres? Ari di rumah di imah sahan jadi sahan jadi non pamimpin salaki atau suami. Leres? Aya salaki nu kiring. Nyai, pangieun kan si kopi. Nyai,
Kukurukan teh, kemana tuh, ya hayang sop buntut, hayang sop iga, sangu goreng, hantem nitah jeung nitah menta jeung menta ari jang meulina henteu mer, aya nu kitu, tah dengekeun sia lalaki sia, ulah kitunya bener teh, bener teh. Lamun lalaki salaki hayang dipikanya didoakeun kudu jadi anak pamajik minimal nyaah ka pamajikan teh siga kieu lamun boga milik atuh sabulan sakali wae mah saacan balik ka imah milik leuwih saacan balik ka imah teh nyimpang heula ka toko emas. Satuju Bu? Oh satuju teh timpang ka toko emas meuli atuh 5 gram 4 gram keun bae 3 gram ge keun bae 1 gram oge keun bae damerena meulina make rasa cintanya misalnya nyana kana jadi pamajik datang ka imah mama aya naon papa ieu cincin kangge mama papa manonya papanya bener sih, ente maksudnya itu tong ningalikeun banget uing. Dalam artian urang teh nganuhunkeun kanu jadi salah. Bari jeung tuluy ngadoakeun bener teu. Sabab naon ieuna make cinta. Merena make cinta bari jeung tuluy ngadoakeun nya papakeun wae we sakieu oge anu penting mah bapana cing sehat pokona mah aya milik di cing langkung ti kieu. Beres teh. Beres teh. Alhamdulillah mudah-mudahan we atuh cenah orang lah meuli cincin mah urang hese cenah kadangkala cah lalaki teh nya sok kitu atuh tong cincin meuli pakaian pangmeulikeun pakaiannya masuk resep teh resep dipangmeulikeun pakaian ku salaki resep tuh resepkeun salaki hei lalaki dengekeun atuh cenah mahal keneh ulah meuli anu mahal meuli anu kumaha dengekeun meuli we pakaian jero meuli cangcut jeung kutang dikotakan ditulisan untuk istriku tercinta bawa ka imah mama aya naon papa ieu kangge mama bapak ieu naon deui nyanteng tong ayeuna kewe wong di nanon dibuka tapeutingna teh langsung dipake nungguan kieu we geus dipake teh ketron salakina ceket apa itu langsung papa iya nu ti papa teh hekeun bae da ka salaki ye keun bae da ka salaki nuhun ya papanya nih ieu ngan kade pak eta lamun meuli pakaian jero kade komo ieu mah ulah salah ukuran kabayang teh mun ai pamajikan leutik ai meuli cangcut segede kieu ieu nu saha nya panitika neneng nauzubillah men atuh cenah teh bisa yang geus nu penting mah kieu nu penting mah nu unggal poe pak nu penting mah nu unggal poe urusan beteung beas jeung deungeunna mah kudu minimal kudu aya unggal po kitu beas jeung deungeunna anu buah-buahan meunang mun aya mah tenan bisi lain kurang bisi pasea gara-gara eta mah bener ya Bu pipa seaeun gara-gara beteung mah punya aduh riweuh gara-gara beteung mah alhamdulillah uing mah can pernah pasea gara-gara eta bener gara-gara beas jeung deungeunna can pernah
sabab tiap acara oge kuno hajat sok dibere. Eta ge lamun ngarti. Iya beres. Mobilnya apa di dia? Tuh ketahu, tong lang apa rey? Banyak. Ngapir aku ngarakan ngaran ecek. Nya, hah? Didus? Nyakeun wae. Karasa kitu naon. Nya itu ari bayas mah sakarung lumayan. Itu kumaha sih naon teh kan ngobrol kana kitu ah. Geus aera tong yang ngapeureuy. Jadi matak doakeun salaki urang mah sing adil bijaksana make rasa cinta make rasanya nyontok ka Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi doakeun supaya naon hirupna bener salatna oge ditarima ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua nu teu ditarima teh acara non sajengka tina luhurun sirah teh kasih amalan salat teh nu kadua mah nyaeta wah sila tuh sepoho inge wa mar'atun batat wa jaujiha alaiha sahitun sakit deui wa mar'atun batat wa jaujiha alaiha sahitun make nun kade sahitun lain make ta sahitut sahitun naon cenah ieu teh nyaeta awewe nu geus boga salaki. Ayo jangan awewe puntennya ka ibu-ibunya. Awewe nu geus boga salaki nyaeta pamajikan teh nu sok saretibra nu kadan sok saretib sementara lalaki naguling gasahan teu bisa sar yo geus ya itu sok kadang-kadang ngedongkol karasa dongkol kanu jadi pamajik sok hayang naon tah tingali hei ieu mah salat tahajud sanu salat tahajud datang salakina geus salat tahajud teh geus ngarona assalamualaikum geus ngadoa geus naon teh Waalaikumsalam molor deui salakina molohok teu cai-cai acai ku heuaina ge geus bau belenok tiba tah ieu teh tadi salatna ge meureunnan lebar meureunnan moal diangkat minimal cai atuh cai haneut enteh atau pora cai pokoknya mah papanya punten bari jeung minta izin pada abi mentos tunuh nya wayahna tah kitu belenyeng disusul teh geus ampun ya Allah ya Rabbi salaki teh balik deui teh teu demu teu soak kok gegelegeran gitu nauzubillahi min komo gara nuluskeun nu tadi tah ieu mah puntennya awewe sok kieu dengan gara-gara nu kieu ai keur harmonis mah puntennya keur harmonis rumah tangga geus 30 tahun dina ieu teh aya foto nu baheula anu keur kawin cepret disimpen dina status wa heueuh ari we jeung anangun geus we atuh nu riweuh dina status we simpen dina status WA bersamamu aduh make caption bersamamu 30 tahun aku merasa nyaman terima kasih oh suamiku keur hade tah ke rumah tanggana keur hade datang keur eta mah keur panyakit naon teh keur boga hutang gede hutang salakina gering kieu diimpus dipoto deui cepret dipoto simpen dina status WA ditulisan GWS
GWS pan bahasa Inggris teh get well soon. Atawa semoga lekas sembuh. Sing horeng ieu mah lain GWS na teh bahasa Sunda. GWS gerawapat sia teh. Da amak kasalakina berente guna. Nauzubillahi min pagawean si Ganu tadi. Datang budakna ngilu kikituan. Aya nu kitu datang budakna ngilu kikituan. Ai budakna kikituan mah ditajong ngaganggu wae binu. Ai pasti tingali dina ieu halus. Atuh di non teh ngaranna teh di upload dina TikTok. TikTok itu. Di upload dina TikTok di judulan ku manehna teh ngaran cenah dasar anak gak punya akhlak. Har pan anak sia teh. Nya berarti akhlak manehna anu teu bener. Nepakeun akhlak anu teu bener. Nauzubillahi min. Ingat kasalakina geus tiktokan jam 11 jam setengah genep can kene datang wae. Bari jeung loba hutang. Punten ieu awewe. Di video call. Assalamualaikum. Aya nu kitu. Ulah kitu kudu nama lemah lembut. Assalamualaikum. Lalaki waalaikumsalam. Di mana kene saya teh hideung? Kasalaki anu kitu. Ulah kitu. Rek hideung rek kumaha ge salaki teh komo bajeng video call mun kadenge ku batur. Di mana kene? Ya di Padamelan. Gawe kene wayak ieu sate. Aduh sate. Astagfirullahaladzim. Buru balik. Ieu bayareun hutang Allah. Eta lalaki teh asa harga dirian. Amit. Aduh. Rek balik kumaha, rek ieu kumaha. Pan awewe anu alus mah siga naonnya? Cekro marima. Cenah can nginum kana sagede. Tanya bismillah. Karaketinnya catik barjeng tilu kali. Eta teh pan pasunahan. Hei. Pasunah. Bismillah leguk alhamdulillah. Bismillah leguk alhamdulillah. Bismillah leguk alhamdulillah. Oh sok itu. Boro-boro. Cek Haji Roma Irama tuh bener ya geus minum. Dina laguna geuning kieu. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Beres. Sok keprok mayalah teh naon. Daing Majapati ieu. Lain eta nu dimaksud lain sorana dengekeun. Hanya istri yang bisa dijadikan teman, selalu jadi hiburan. Ari nu awewe nu bieu jadi hiburan tuh. Boro-boro lalakina ge balik siga nu balik ka kuburan da keung. Nya hanya istri yang saleha
yang punya cinta sejati yang kan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Beres? Jadi istri nu soleha mah satia dari hidup sampai mati. Aya di dia anu satia dari hidup sampai mati bahkan hidup lagi. Nyakudu sampai hidup lagi sabab naon dangke mah urang oge di ditu teh di hirupan deui sarerea bertanggung jawab ke naon nu dilakonan di dunia ayeuna. Beres sing yakin. Lamun jadi kitu-kitu urang teh meureunnan heuh sangeunahna we hirup di dunya teh. Nauzubillahi min. Siga nu nya ieu mah anu boga ieu cenah. Naon teh ngaranna teh? Heuh buka salaki ya Allah ya Rabbi ke maut. Ya Allah ya Gusti Bapak aduh Gusti ya Allah. Poe kahiji tah Bapak kedengan Bapak teh geulak ka maut ya Allah. Hari api hidup yang dah nguah naon sia teh bener teh amit ulah kitu ya poe kadua poe kadua kitu keneh bae Bapak poe katilu mah rada jempling sakedap punten ai di dieu punten ari aya nu maot sok talilan nu maot rawas aing nu maot Wih pananyakeun nu mau sok talilan. Nah tuh rawas sok ditahlil ku nuhir. Sok disalatkeun. Eta kacau lamun osok semua. Kabayang nu maot keur kieu teh salat. Di salatan kuno hirup. Poe katilu rada ieu rada jempling. Rada jempling teh sabab sok aya nu tahlil, rada loba. Ningan Bapak dengan Bapak mah eueun ariungan deui. Poe kaopat kitu keneh wae. Poe kalima. Poe kagenep. Poe katujuh. Kakara jempling da loba anu tahlil ketika aya nu tahlil loba abi mah geus tarimakeun baekeun bae da meureun sia teh meureun sakitu ka hirupna meureun dibere hirup mah pokona mah kieu bajeng kieu abi mah geus nampi ai pas kagigir ka juru joge cek ari si ade geus duda can aya nu kitu cenah satya sampai mati karek 7 poe geus neanggan nauzubillahi min meunang teu nya meunang sabab geus cerai mati ngan heula atuh sabar mi atul teuing atuh beda jeung ieu mah ieu ge sarua sok naon tiktokan manehna nyieun konten ieu anggaplah ieu teh aya urang ditunya ngaranna Rita nyieun konten guys saya ini akan saya akan apa namanya itu mentutorial sayur asem ya. Pertama-tama ya ini kita menyediakan ini air ke dalam panci ini ya. Nanti
ini juga di bahan-bahannya. Nanti ini panci ini nanti digolakin di sini ya, di kompor. Nanti kita ini apa namanya itu menyiksikan bahan-bahannya itu apa ya? Ini ada namanya itu apa, ada tangkil ya, melinjo sama daunnya. Terus ini juga ya, ini apa namanya, ada jagung, terus nuhun susu. Kakaraeun aing bere susu. Yang kadaruasan teh. Bisi ompong deui aing untuk. Saya racunan. Ini terus ini nanti ini si ininya apa yang namanya sayurannya itu sudah disisihkan semuanya, itu langsung digebrusin ke yang menggolak ya. Kembalilah ada orang Sunda ya atau kembali. Ini sampai tunggu sampai yaitu semaranya itu menyatu. Oh bumbunya menyatu ya. Itu kalau mau suka pakai apa namanya itu terasi, pakai terasi boleh, nggak apa-apa. Terus pakai gula berem, gula merah atau ya pokoknya mah seenaknya. Itu asamnya jangan terlalu banyak ya, nanti keaseman ya. Oke, terima kasih. Yuk tunggu. Ingat kasalakina beda aja mah. Itu juga lu tadi mah kumaha? Assalamualaikum. Itu bang lu tadi mah iman tuh. Eta mah kelakuan si Eha. Aya di dieu mah. Oh, lain. Si Elah. Aya keneh wae. Si Dewi. Si Rima. Si Siu. Si Imas. Si Oci. Baiklah si itu eta manu tadi si eta. Ieu mah yen solehah mah kieu. Video call salakina can balik. Assalamualaikum. Tuh beda ieu mah. Waalaikumsalam. Di mana kene? Beda tuh juga tadi sentak-sentak. Ieu nuju damel pan masih di Padamelan. Oh masih kena di kota, di Sumedang. Mohon. Oh natunya wios. Oh tuh engat. Wah tuh geraui hatu uwi. Eken bae cek itu ke kasalaki mah. Sok cobaan ku ibu gara sok bener cek. Salak cobaan bener, salak itu juga nyerenteng atuh yang balik. Sono langsung sok bener lain ieu mah kalakayu teh kitu bener ieu mah kitu cobaan ngan kade nyobaanana ulah sisi jalan bisa disebut nu gelo nauzubillahi min nyamanganya pokoknya di antasnya mun asal bade tos bade non teu bade asaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I love you too. Oke bae dah kitunya. Nah. Tuluy manehna tuluy babaras si make pakaian anu rapi. Ieu nama geus di make pakaian rapi, ieu nama kewat. Diwedakan. Ieu na halisna make sip. Ieu na make eyeshadow. Ieu na eyeliner. Ieu na di shading. Supaya rada ieu na make blush, ieu na make lips. Awakna atuh. Naon sih? Naon? Di dinya mah kudu leuwih loba. Hei, sok bayangkeun ku ece di kumaha osok di poe tara. Soalnya emang inti nama kudu bersih jeung caritana tuh ngan kabayang teh eta ya Allah salaki nu tadi nu mimiti rek balik kumaha aya Gusti
Gabaning gawean teh teh salama itu di patung kuda. Oh, jauh nya. Kitu nya beulitnya. Apa yang ngaloba kayaknya. Eta nu tetewang beulnya tetewang aya tetewang beulnya. Nu kuburan gede saeutik ini mah. Anu deungeun. Keur mah geus rada peuting. Nya, keur mah hujan ngari rincik. Sorangan. Eta juga ya sora. Tong tarik teuing. Tong tarik. Tong. Palebah dinya teh astana kada jog modal. Jabaning eueuh sasaha nya hujan ngari rincik. Ieu motor wae. Berarti poek sarerea eta sora mah aya keneh tong tarik teuing. Tong tarik ingat kumaha ieu motor ingat kana HP cokot HP-na bisi ieu mah panin anggarna teh rek dicangan beurnya ku lampu pasike. Hayang ceurik, hayang seuri, hayang amek ongko. Sabab sora nu tadi geuningan tina TikTok maneh. Apaan dile? Apaan TikTok meureun katoa ya di dieu teh meureun. Pan aya TikTok mah bolak-balik. Tong tarik teuing. Tong tarik. Data carita nangos ka. Oke, Gusti omean belinyong ka imah. Datang ka imah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum teu digadenge. Da awewena keur naon teh? Keur make naon teh ieu teh make genset. Da itu. Headset. Gede teh genset mah nya. Ngadengekeun lagu sagalupa di dieu teh eta hampir 5 menit. Tuh didenge keneh wae. Tok pas hawar-hawar beureunan diletikan. Oh, eta ngajawabna. Waalaikumsalam gitu kan. Salam. Astagfirullah lain campurkeun lain salam. Buka bantu. Buka we olangan. Bisa meureun. Dibuka ari dibuka reuas deui wae ceuk. Si eta reuas. Sabab pamajikanana teh sakitu keur mah sora nu tadi aya keneh rarasaan teh. Ieu tah mah pamajikan buuk cawig-wig. Koyo di mana-mana. Awak melenghir bau bawang. Talikutan pegat sing ngamble. Amit-amit aing. Beda jeung si lalaki nu kadua mah geuna. Nyimpang ka toko emas. Balik deui ngong da tutup. Kita meuli. Heuda tutup atuh geus peuting. Oh, eta di jalan aya nu nyiap. Aya nu nyiap. Maha. Ya. Maha. Ngunda. Aya nu gede. Karena kituan mungku udah kapuruku sora nu lainna deui. Ieu nu aneh mah. Neng mereka mana tuh neng alah neng ka dieu tuh neng alah neng motor naon teh ngarti enggak. Atuh geus naon kitu cenah. Ieu we langsung. Nu gede wah. Sombong. Kelakuan si daeng ya. Kaliwat ka manehna, kaliwat ka manehna keur kieu we. Boga motor kieu teu. Henteu Pak. Sombong. Boga motor kieu teh. Henteu Pak. Sombong. Boga motor kieu teh. Henteu.
kekeh wae ngadeket eueuh ngadeketan nyebutnya boga motor kitu geuleuh man geus simpen standarkeun cicing we kembali citati heula naik 10 meter tadinya nu tong som labuh atuh ditulungan bapak kurang atuh bapak teh sombong wae tuh lain sombong eta nyari tahu lain sombong eta teh kitu wae nanyakeun wae lain sombong urang mah aduh kunaon ieu rek nanyakeun ari nu kieu ngeremna kumaha sing goreng menang nginyo merenya wah sung belenyong eta mangga tuh Pak punten nya lamun tiasa ngayekeun ge abi payun datang ka imah assalamualaikum padahal geus dangdan pasakan geus bener dangdan geus geulis waalaikumsalam cobaan geranya gitu apung eta teh meureunnan bakating ku sono tinggelo eta wewe atuh si lalaki teh kunaon nang ieu dikitukeun langsung set siga ini ya set ingat kan lagu ini aja set oh saiba awena milengge tumsing tubut bawa kumaneh nama tuluy diasongan kahayangna beli bade susu mangga anana pi bade cai herang atana pi bade cai ko herang deui weh pilih aya pokona bere weh nya pokona mah dibere kahayang salaki bilih bade teh tubruk atanapi bade langsung nubruk teteh secentang langsung oh eta langsung tah ieu teh meureunnan urang teh kudu aya dinu pamajikan anu contoh anu kadua ngalayanan salaki ngabdi ka salaki sing ben supaya naon salatna amalan amanah diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Oke urang ge tuluy ngabdina sing nyanyi. Jadi nya hidup katilunya katilunya eta wa ahwani mutasariman sakali di wa ahwani mutasariman nyaeta naon dua dulur anu papaseaan teu anggeus alias teu damai mumusuhan ieu sanajan jelema teh tukang salat tapi salatna anger teu diangkat nauzubillahi min dzalik lain kunaon darugi ibu nu sok ka majelis utaina osok ka majelis tong borone ningali jelemana ningali selana we aya senase eta moal jadi inget bener ku ngewa-ngewana nauzubillahi min mudah-mudahan nu aya di dieu nu tadina mumusuhan singgera damai minimal silih doakeun nu hade amin ya Allah ya Rabbal jadi urang simpulkeun nu kahiji naon tadi teh salat diusahakeun di awal waktu ya
tepat waktu jeung di awal waktu. Tuluy salat supaya diterima. Mun jadi pamimpin kudu bijak, sana jadi salaki ke bijak, sana make cinta anu sabener-bener nyontok ka Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua awewe singapdi ulah nu kang nongong ulah sare tibra nu parah mah nyaeta tadi teh dicontohkeun teh sare tibra hatena teu hayang nyaho ka non teu hayang nyaho ka hayang salaki teu hayang ngabdi ka nu jadi salaki eta nu sare tibra hatena nauzubillahi min. Nu katilu nyaeta kade lamun hayang ieu geura eureunan eta mumusuhan sok geura ti ayeuna urang dararame. Beres? Amin ya Allah ya Rabbal. Menang si Ohang non teh ayeuna tadi cenah aya weni kita non nya pernah doakeun nya Ohang ieu karunya yo sing karunya teh Ohang nya heeh yo Ohang geus karari geus kieu doakeun nya ampurannya bisi si Ohang kejadian ieu mah bisi kejadian jul turun ti panggung tuluy datang ka imah ujug-ujug hos weh urang dieu maot pan teu nyaho. Sahabat bisi si Ohang ti heula urang silih lubarkeun nya sulapun kasalahan urang siliham urang nyanyi sakedeung nya sanyi nya nyanyi apa teh ieu na punten ieu na pandanganna di dieu dina kenca dina tak katuhu dina kenca sadayana kieu gerakanna ngukur kieu unggul oke kanap atau kieu tongkat kadieu atuh nya kieu tah kitu nya oke laguna Jayanti apa la 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 gitu we unggulnya udah ya kembali lah dayu joget tinggi rada riwanya la 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 oke lagu wanci iya kuring rek pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan buat